Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya ahla taqwa wa ahlal maghfirah. Ya dzakirat dzakirina tub alaina taubatan nasuha wajidna bi fadli rahmatika nuron wa duhuron ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al hadis. Para bapak, para ibu sadaya teh hilap jisim kuring sakobra meningakeun kana pamaksadan nu patali sinareng ieu hubungan nu dilaksanakeun dina ieu wengi demi kepentingan jisim kuring. Pertama, nu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ngayakeun kaayaan ieu riungan nu dilaksanakeun dina ieu wengi ningali tina kaayaan segi cuaca. Puguh tadi nama lamun ditingali tina segi cuaca ieu teh lain musim halodo, musim nyiji. Ari jisim kuring merasa ibu sok nyareatan ka jelema nu sok daratang mentah sareat ngan rada kaepek ku jelema anu datang eta. Pokna ari datang manehna hujanan Kang, ari akang teh geuning setiap aya nu hajat sok datang ka akang minta halodo, rata-rata sok halodo. Kunaon ari ieu gerna ka akang menang hujan. Dipikir dina hate bener ripuh tukang sareat. Lamun nepi ka ieu Gusti hujan ngalaksanakeun kaayaan ieu takdiman ka baginda Rasul peuting ieu. Berarti Gusti nama baik abdi teh eueuh di depan masyarakat sok sieun teu laku we nyareat. Eta para bapak sadaya. Tapi ngarekes ka Allah nu Maha Kawasa. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Doa diijabah lain jang kuring pribadi. Tapi ieu teh jang segi umum. Di pabuaran di mana-mana alhamdulillah. Nyaeta nu maksad sareng tujuanana ieu teh nu pokalna nama takdiman ka Kangjeng Rasul bade ngalaksanakeun thalabul ilmi qorina alhamdulillah insyaallah 10 siki nya nu balikna hiji keun teu perlu mayar penting mah ngadengerkeun sararea lah kitu ngan mudah-mudahan wasilah urang lengkap kana ieu kaayaan iungan jisim kuring cidak tasakuran ka Allah nu Maha Kawasa ngan teu tiasa nyugemakeunana sing rarido nya yo sing rarido
ngan lamun ditamahan kurido wayahna we lamun arek nyebut ridho mah ci aci sodako seetik-etikeun dewek bantuan laksanakeun di rumah ya. Terus kaduana para ibu para bapak kunaon disimkuring setiap tahun ngelaksanakeun iurungan ari sasarina masuk bulan Jumadi awal tara jauh di bulan Mulud ari ayeuna meunang jadi silih Mulud paduli teuing dewek ngaji baheula di Ciberem di Laga min itlaqi silih Mulud wa urida bihil maulud majad goblok dewek maleleh dewek mah ngaji heula sampai jadi kiai ieu teh tujuan mah mauludan keneh. Kunaon kakangna para ibu para bapak sing ingat musim kuring ieu ngabangun hayang rengse heula ieu teh ngan setengah sasih ngayakeun ngarancang ngundang di simkuring internasional ngundang nasional ngundang provinsi ngundang kaayaan juara kabupaten tapi alhamdulillah kakar dewek 10 ci sia bantuan hiji coba lomba ya taya katiluna sing ingat bapak-bapak jeung ibu-ibu hadirkan ieu riungan ni HP sing bener talinga urang ngareungekeun anu dilaksanakeunana kalamullah seluruh kaayaan kori nya eta cenah naon hikmahna Pak Kiai kuring geus karasa ye hirup jadi kiai ngajeduk di jagat Ciwangi lengkong teu ngagubuk naon-naon kakar dewek kitab dikekelek goblok kan ieu musti kuring mah usaha teh bisa tani teu boga naon anu kudu dipaculna sawah eueuh daratan eueuh tapi Gusti geus janji dina Al-Qur'an ceuk Gusti wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh ada dipasrahkeun abdi maka Gusti ngan lamun abdi geus pasrah Gusti lamun teu nyumponan kana kahayang abdi waduh janji Gusti tok ji ku dewek ditagih we ka Allah jeung ka manusia bener karaos kudu simkuring sabalikna euy kartan berek dewek ka sakuranana ka Allah matak insyaallah asalkan yang yuswakar euy setiap ngalah dongkap tahun muka tepung sinaran sasih Rabiul Awal insyaallah uji simkuring mate dilaksanakeun ena memberitahu ke seluruh kaayaan masyarakat muga-muga sararea sing panjang umurnya jemar rezeki jauh balahi jauh corona jeung covid eta mah urusan urang goblok pemerintah kana can hiji acan ya kuring diundang muspika tingkat kecamatan muspika tingkat koramil para bapak sadaya muspika tingkat kepolisian bayana ceuk isim kuring kudu siap-siap datang puji simkuring insyaallah nyatu majeng rokok dibere ngan amplop mah wayahna kuduna nyarumang ka dewek pisah nyumang can araya mantap nepi ka areyeuna sadaya insyaallah beresugan penting ke datangnya ya pimpinan urang sararea nya ieu kar muga-muga ya sararea kudu simkuring diduakeun dongkap kana ieu tempat muga sing aya hikmahna Al-Qur'an jadi saksi ka urang sadaya di depan Allah Nu Maha Kawasa nyaksian kana jalan kabagyaan nyaksian kana jalan kesenangan hasil rahmat pangeran syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge syafaat Al-Qur'an amin ya Allah ya rabbal alamin moal bating karnu kori goblok salapan deui tah sakitu ge alat cekap wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh